menghadapi bulan Ramadan, ciptakeunlah coba ketentraman, ketenangan di imah tangga urang, ti urang heula mimitina supaya ibadah puasa urang per tahun ieu meningkat. Kumun wayeuna tingkatkeun ku urang, kumun geus karolot mah beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan. Geus direncanakeun ti jauh keneh ku ari ieu ja puasa Ramadan teh lain leutik-leutik ganjaran. Dibahas bae unggal kiai unggal pangajian tapi urang puasa kieu-kieu keneh. Tingkatkeun maca Qur'anna, tingkatkeun maca sholawatna, kakhusyuan salatna, terutama hudang peutingna. Di Ramadan mah luar biasa gede ganjaranna. Jauh-jauh ulang ingetan sakedeung deui urang menghadapi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu karasa waktu urang geus nincak dina bulan Sya'ban. Nurutkeun hisab qat'i tanggal 1 Sya'ban hari Kamis kamari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ayeuna tanggal 4 Sya'ban atau 4 Rewah. Jadi orang menghadapi Ramadan bunga jasa lantaran ngaji pre. Kegiatan. Tapi nu resep ngaji mah tetep bae nineung jasa nu mantak resep loba janji-janji. Tah gitulah berbagai pandangan-pandangan. Tapi nu jelas bagi jelema-jelema nu ngarasakeun tenang, tentram ku ngaji teh jadi rindu. Sebab aya permasalahan anu hese di bang balerkeunana tapi barang dibawa ngaji mah tenang, barang balik deui puyeng deui. Etalah keistimewaan kalam-kalam ilahi, ucapan-ucapan Kangjeng, ucapan-ucapan ulama kadang-kadang nyorot ka hate urang, jadilah hiji katentreman mahal. Ieu kuari kadeuleu nu ngaji di dieu teh nu kuari poe Minggu halaladir ieu teh nu talalentrem, nu teu baroga duit, teu bisa ulin ka mana. Sebab dedengean teh begitu asup bulan Rewah macem-macem. Aya nu ziarah Wali Songo bagus, ieu kuari nu laporan ka kula bae ge leuwih ti 7 mobil bus. Leuwih ti 7 ieu nu laporan poe ieu berangkat, nu isuk deui. Nu kamari masyaallah loba jasa eta ziarah Wali Songo. Aya anu geus ngarencanakeun liburan sebelum puasa. Urang mah teh monggo poe ge liburan bae atuh. Macem-macem aya nu neuk balanja ka Singapura bae menghadapi lebaran. Aya nu ka Singaparna bae. Jadi geus campur-campur sehingga hatena eueuh katentreman, eueuh katenangan. Tapi urang mah alhamdulillahirabbil mahal tentrem teh mahal.
lemun aya hiji kiai geus diajak zarah ge geus kelah waktuna encan pas kaganggu ngaji jeung santri kaganggu ngaji mingguan eta kiai geus tentrem bagus eta kiai lain embung zarah teh cinta kawalingan ke waktuna satahun paling sakali Allah manyahun ieu ka cinta urang cukup di imah baik aya nu adur-aduran we tak kiai teh uluh ninggalkeun jamaah mingguan ninggalkeun santri oi ziarah wali songo kadituna jadi pamimpin zarah lain pamimpin umat eta mati soledad tama kiai kos kitu tah tibebet ngaranna tama kiai cinta mah cinta bae kawali jazarah naga lain cinta kawali ieu mah cinta kaberkat lain sugan kabeuli sekupi we tigesleut teh kiai teh tigesleut tama teh kiai masyaallah geus teu tentrem aya nu kuari geus ngitung-ngitung we kiai kok jaki can datang ka aing heran teu kadeulean kitu aing ieu mau goblok bin tolol tama kiai teu tentrem tetep hatena yang disumbang yang dibere masyaallah teu tawakkaltu 'alallah keur carita kiai teu nu bisa teu nu kurang bisa ngaji mah teu tentreman teu bae ai teu bisa teu bisa ai tentrem bae eta mah anugerah ti Gusti Allah subhanahu teu hayang tenar teu hayang sohor ibadah bae ka Allah istiqomah magahan amil jurumiyah mun aya nu daekeun alfiah mante kayuh bae mun aya nu daekeun fatul kumaha nu daekna bae aju salat duha istiqomah pentingna tahajud sanajan 2 rakaat istiqomah tambahan ku salat hajat salat para wali ditambahan deui ku salat witir kadanan 11 rakaat mah tilu-tilu ke di akhir terus bae deuk ka mamana teh sieun eta tinggalin eta kiai geus hebat eta hebat nu hebat teh di mata urang mah kiai anu haju meuli mobil Innova tanya-tanya teh hasil zarah hebat amat teh kiainya nu belah ditu meuli Innova deui kunaon kamari jadi panggil ka mana ka ditu ja ka luhur mana itu ja barang balik ti ditu meuli Innova ka atut macem-macem mun maca kalakuan pamimpin agama horeng teu mutlak mimpin agama nuduhkeun agama horeng nya ge poek boro-boro nyaangan batur nyana ge poek atuh lain ulah meuli sawah ulah meuli mobil ulah nyin imah tapi ulah dimaksud geus kitu sahayuna bae ieu be agama sesuai jeung kemampuan urang mampuna urang nanjeurkeun agama amil jurumiyah mampu ngaji mingguan atawa peuting teh ngan saukur 20-30 geus teu hayang rame teu hayang jadi maksud mah rame teh capek urang hayang ngaji hayang rame capek nelponan jelema capek nyuratan jelema capek ngumum-ngumumkeun panitia datang ka pegat uratna lain kitu urangna bae nu bagus geus amis mah gula ge ditareangan ku sireun caang listrik atuh siraru ka jeung teuing paeh ge daratang
cak Siraru jenting aing pareh ge asal caang bae bener keluar tuh bisa balik di modal neule caang maresep bae tah gitulah keur carita bahasa-bahasa para leluhur urang para pemimpin agama nu dicerkel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek saha nu dituturkeun dan tu lain ulama pangkat wali mah janu dibaca ku urang kitab teh karangan para wali. Nu dibaca ku urang minimal karangan Syekh Nawawi waliyun min auliyaillah nu geus teu hayangeun kana dunya. Sakali deui Syekh Nawawi teu hayangeun sasieur-sieur acan kana dunya tapi boga tanah di Mekahnya sehingga kamari keur pembebasan diteangan anak incu jeung turunanana lantaran ieu duit pembebasan tanah atas nawan Nawawi at-Tanari itu Al-Bantani di ditu teh aya sekitar bangsa 1000 meter 1000 meter di Mekah sedengkeun sameterna teh sekitar bangsa 10.000 real 10.000 real kali 1.100 meter ulah dihitung besi edan sia tanahnya na inu edan urang ya keur carita berarti Syekh Nawawi teh teu hayangeun kana tade jaboga teu dimaksud kajen kumaha kitulah Syekh Nawawi eta kakarak Syekh Nawawi nu bade lain hajut plengembungeun nya nama ngan atuh boga teh beureun kubutuheun baheula nu ngajualna atawa nya jang katentreman ibadah jeung macem-macem bae wallahu alam ngan moal hayangeun moal bisa ngarang kitab moal jadi wali satungtung hayang keneh ka dunya geus ulah neuleuh bogana kana dunya kiai kana dunya wali Syekh Abdul Qadir masa tungtung deuleu dunyana sebab eta mah ceuk Gusti di mana urang geus embung dunya mana luturkeun urang mah nu mentek dunya teu daek nuturkeun urangna hayang di mana urang embung dunia nu turun ngudag-ngudag di mana urang hayang urang nu ngudag-ngudag dunia sakitu bae teh mah dunia tah cenah aing mah hayang jadi wali teresep di udag-udag dunia moal jadi wali atuh hayang teh eta mah sia mah tuh emang aroplo mah kitu kabeh ge ngomong-ngomong wali di udag-udag dunia tah aing resep di udag-udagna jiblon beurna jadi kesimpulan nama nu mahal di urang teh tentrem jasa jeung pamajikan halimpu ngeunah artina halimpu urang nanya nyana nembalan pamajikan nanya urang nembalan ajunyana sopan ka urang deuk masak naon ye masakan aya duit aya tah ngeunaheun ka hatena teh nikmat biasana anak kurang ka urang dareh de sareuri dititah narurut ku urang teh lebah waktu salat ieu urang sarolat sarolat bayah ngaji eta imah teh sorga teh nu Gusti ngeunaheun teu kudu gedong kama imah teh sanajan sederhana tapi penghunina ahli sorga cahayaan eta imahna 2 tingkat pogorna ge pohara jasa kendaraan mewah hanya pemajikan manyun bae si amat ti budak ditanyana asup ka kamar lawang kamar udah ge 3 kali ge pegat asa datang engsel tah anak deuk dititah harees bae nu ieu ditanyakeun hees nu itu molor nu itu ngees sararese amat deuk nitah meuli rokok bae ge ieu kolot isuk-isuk teh malah mah barang udang teh geus aya sang uduk ceukna teh abah gawe naon teu meuli uduk anak ka abah abah ieu heudang ti heula mah teu meuli uduk-uduk atuh gawe amat eta kos du bener bae teh ngomong pan penek eta ka kolot sia tampiling bisa ku aing sia ya Allah
naraka eta imah untuk tentrem teh mahal sedangkan orang bisa ngaji kieu bisa salat khusyuk teh tentrem entek teangan katentreman abeh ibadah orang khusyuk salat terutama aja eta doang pokokna ibadah mah salat asal geus bisa salat khusyuk bae deuk tentrem kumaha deuk khusyuk kumaha aja teu tentrem salat tuh ka babawa teh beungeut pamajikan bae keur manyun sok kumaha keong ieu budak di beungeut aing ja tutut gitu manyun-manyun teuing itu ka babawa timiti Allahu Akbar datang ka salam teh beungeut pamajikan keur marah lain wae eta deuk kumaha husuna tah balikan deui urang bisa diuk di dieu teh tentrem teu gundah teu ngarasula ih batur nu ka Karangbolong nu ka Puncak nu ka Bali nu geus rencana ih urang mah teu boga rencana lantaran teu boga duit tenang aing mah ngaji bae ceuk jana gacilok geus sabodo sia udah ka mana ge aing mah ngaji emang boga duit deuk ngabonceng ka babaturan aing mah tenang hirup teh Masya Allah ciptakeun coba ketenangan jiwa urang mun urang can tenang moal bisa ngeunaheun ibadah moal bisa khusyuk arahan tentrem heula di imah tenang tentrem mantap timimiti kufuna heula dina fikih kudu sakupu urang boga pamajikan teh abeh sapagodos sareundeuk saigel siafihanean cek urang Bandung mah kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogat geus hartina ngeunaheun iramana akur panikmat kaji deuk ka mana deuk ka masjid heula salat duha geus satu kalau mah di dieu nya salat duhana di imah di dieu geus nah nikmat kaji angel amatan di deuk balanjan tadinya ngobrol heula ya rangda kawin bae tuh kaji ai geus tentrem ngeunaheun Pak pengkolan ngapanggih jeung rangda tah nah tuh daripada kapanggih di mah kawin bae abeh aku aya batur kaji ngeunaheun cek awewe teh geus tentrem panas deui cenah ieu Ayo menghadapi bulan Ramadan ciptakeunlah coba ketentraman ketenangan di imah tangga urang ti urang heula mimitina supaya ibadah puasa urang per tahun meningkat kumun wayeuna tingkatkeun ku urang kumun geus karolot mah besi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan geus direncanakeun ti jauh keneh ku harieuh ja puasa Ramadan teh lain leutik-leutik ganjaran dibahas bae unggal kiai unggal pangajian tapi urang puasa kieu-kieu keneh tingkatkeun maca Qur'anna tingkatkeun maca sholawatna kakhusyuan salatna terutama hudang peutingna di Ramadan mah luar biasa gede ganjaran jauh-jauh ulang ingetan sakedeung deui urang menghadapi puasa jadi lain dahar nginum teh teu dititahan ge geus neangan sorangan katentreman batin usahakeun ti kuari keneh abeh ngarasa nikmat puasa teh ieu mah urang masih keneh ngabahas tentang kisos Zaid boga pasini jeung Ki Khalid mimiti ribut omong kebelah dia makin menjadi-jadi hari santri mata anu nyantri di mana ribut teh paling jago teu ngomong paling jago geus lah tayang nanya itu tayang nanya ieu tayang nanya kepanggih di jalan geus patungkul-tungkul bae geus sabodo teuing tah kabeneran kapanggihna di galengan leutik
sial jasa aing kapanggih jeung musuh di galengan leutik ya. Aduh, geus nu hiji niat geus aing mah ka sawah bae, nu itu ge ka sawah bae. Bener bae, brus ka sawah kabehan. Eta kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah leuwih ti 3 poe teu ngomong teh besi ka bawa paeh. Jadi urang ulah pepegatan gitu teh aing moal nanya moal ditanya moal ngajawab gitu ke aja kebon mu kos kitu bae. Nanya moal ditanya teh hayang aing mah geus nyaba moal disabat teh hayang aing mah geus. Ngaranna patah arang. Geus teu bisa diaibon patah arang mah geus teu bisa dilem. Ulahlah urang mah ja bakal paeh ke besi jadi mamala di akhirat. Masalah dunia teu sabaraha dipasilikeun di akhirat urang jadi ka neraka rugi ka bina-bina. Jan teuing batur maka urang asal urang ulah sakitu bae geus patokanna. Santri nu nyantri mah datang ka dinya tapi pan aya jelema setengah jawara mah lain deui. Goblok teh si budak. Teu nyaun aing jawara meureunna. Neuleuh kalamarin. Golok ciomas aya keneh. Turunkeun gunyeun asah eta. Panai golok ciomas teh bedana saeutik, lain masalah potongan. Potongan mah nu turun hulu naik hulu gampang ditiru. Ciseat ciomas atuh sarua bae, potongan golokna mah kumaha endeukna bae. Nyanu tenar bagolok ciomas mah turun hulu abeh kena saeutik ge ngebolewak. Eta lain eta nu dimaksudna mah dikeueum dipeurah oretaneuh. Eta golok ciomas nu asli eta. Oretaneuh kandangan golok dikadinyakeun. Eta beres diendog beureumna. Beberemna teu diangkat-angkat beres tendenan asem beres tendenan kitu bawang putih pedas goreng aduh ieu lah bumbuna tah bumbuna tak eta teh di mana-mana katoel we teu kudu ngabolewak asal katoel tek bae saeutik atuh geus sebab aya peuraha etalah ramuan ciomas teh seperti eta ngan geus eueuh tah nu di belah ditu pan aya pasar ciomas terus ka belah kenca belok naik ka dinya tak tukang nyieunanana di dinya geus paeh tah anakna teu bisaeun. Jadi kuari mah ramuan anak kurang bagus. Nu di dinya nu hebat. Nu baheula aya deui ngaranna Kipni. Eta jawara geledegan eta. Nah, jikasan mau tai kuku nacan. Mun hayang nyaut ciomas teh kos kitu teh lah golok neges segede kieu asal geus buatan Kipni. Geus meunang eta ta eta ditoelkeun ngemu. Geus hese. Dokter mana bage tah ciomas teh lain getakanana golokna asal ditoelkeun eta seueuh kuari mah ramuan tinggal ramuan atuh kuari mah lamun diramu model nu baheula diangkat memeh ka musuh nu ngangkatna heula kena peurah sebab kurang puasa atuh nu baheula puasa bae terus di lokal mah tukang golok teh atuh geus di nyanana ku peurahna geus teu nanaon ku sagala rupa geus teu nanaon tanyieun golok ciomas tokos baheula gitu Cimande eta Cimande teh pantorikoh sebenarnya nama asli nama urang mun neuleus sejarah Cimande babacaanna ge lain bantrak-bantrakeun tirakatna ge pohara moal ulah teu meunang wakanyieun ramuan Cimande nu kurang sok dikadieu-kadiekeun teh eta lamun dikitukeun dek henteu kudu henteu kudu asal dikitukeun aduh eta teh moal mah 7 bulan nyerina bae ge eta Cimande nu asli kadeungeun sia dikitukeun aduh
Cimande kurang puasa sebab ngaguruna ka Kiai Golkar guru ke Kiai Golkar lagi kan hawok doang beres ulama ngomong teh beneran Kiai Golkar teh blon besi pajar lalagan beneran aja ku hari NU Golkar deh banser nula lentur eta Golkar eta segala ansor ngabangga mana geus dibeli ku Golkar aing mah ngabejaan bae ngabejaan teh ansor teh ta ansor teh geus dibeli ku Golkar jadi ngomong ngaler ngidul nyono segala ngomongkeun ulama segala ngomongkeun naon jebian hap besi aya ansor ngomong-ngomong pasantren majelis gitu ki kuari geus nyaho aing mah ngamere nyaho bae besi babanggaan di Kabupaten Tangerang di provinsi di kota ieu mah ngabejaan ieu mah di doang ulah rahasia ieu mah ulah bebeja kan usahanya ulah paling galalauna di mah rahasianya gitu kayak ngomong deui di mah rahasianya sa Indonesia rahasia kabeh besi ngabangga-bangga diri ansor nasional datang ke wilayah geus dibeli ku Abu Rijal kadang ku Cilisia urang teh pan urang NU tapi nyeri tetep pengkhianat NU tetep namun hayang nyawa pengkhianat Kiai Hasyim pengkhianat NU bool nu karar itu mentek teu beres mana pilgub ka mana NU pilkada ka mana manya dibeli milik ulama ulah kudu dibeli-beli mentek aya NU ka imah kula sok jasa dihajar ku kula nyak mal datang dikajeut sia pengkhianat sia aing anu sok ngahayu-hayu ka NU anu ngibarkeun bendera NU memperkenalkan NU teh Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama lain letik-letik nu nyekelna ge lah wali lah eta teh kakek daripada Gus Dur lamun lain wali moal kuat eta teh tanda kewalian geus aya ieu menuturkeun batur bae jawara teh nyaho lain walingan keur carita agungna sebab kula ngadenge ti guru kula di Garut ngadenge deui di Abah almarhum di dieu ngadenge deui guru kula guru Bukhari di Bandung keistimewaan eta Kiai Hasyim Pohara luar biasa tapi kan ka dieu ngahianati atuh kita ngegedekeun majelis taklim jeung pasantren ulah milu biung dibeli ku tangkorak Golkar nyana huluna pilu sakumaha hurang puyang ieu mah dibejakeun teh rahasia ieu mah ulah dibejakeun deui kali besi bertengker di hareupeun urang geus nyaho ya sakitu bae orangna teh kaun wanian bari NU ka ieu mah kajen deui ai banser nu area di dieu mah teh membabanseran tidak babanseran teh kumaha milu ngadukung ngan nyana mah teu kabagian geus murni kebe teu kabagian murni ngan encan meureun ngan moal tah banser nu dieu mah supaya ngararaji lain nu di dieu bae di Jawa Timur di Bandung loba nu murni tah majak kepala-kepalana nu di laluhur nu dihandapna mah teu nyahoan nya mah eta teu kebagian teh murni perhatikan diri teh salah tah jadi urang teh satu sisi hayang boga organisasi supaya luhur sebab organisasi NU teh organisasi sosial keagamaan secara mutlak mentak dibalikeun ku Gus Dur kembalilah ke Hitoh 26 ketika didirikan tanggal 26 gitu kembali ke Hitoh 26 hastina aslina baheula sosial keagamaan ulah milu ka mana-mana jang nanjirkeun agama di Indonesia khususna umumna di saantero negara diakui dunia NU teh sebab rujukanana NU baheula mah tufah nihayah riyab raudhah
eta rujukan NU, kitab-kitab anu luar biasa ahli sunnah wal jamaah geus sepakat seluruh ulama di Indonesia lantaran rujukanana Tufah, Nihayah, Raudhah, Majmu eta rujukan ketika bahasa masail kembalilah ke kitab eta etalah nu diaraji ku ulama di Indonesia satu suara keputusan NU mantep kabelah dia nah aya akar Golkar Masya Allah na'udzubillah min tak aya de ketua NU ka dieu cekula kalau Golkar lain cicing banyak kalau Golkar jangan saya paling benci dengan warna-warna kuning Pacere kiai atuh sabaraha kiai nu tigeus aing mah guru-guru ajur ku Golkar ieu ustad-ustad kiai-kiai teh hepe gepeng inting-intingan ku Golkar teh geus kajen tah mah Golkar mah deuk aya jeung maleueuh ngan kiai ulah asup ka Golkar kucan mun dibere duit ku Golkar ya cokot bae janji tahunan sia ku Golkar ulah jaga agama ieu Golkar teh eta teh racun agama buktina kiai mun diomongkeun ku gua Pandeglang Serang Tangerang nu ala lacur teh lain wel moal tapi teu didengekeun kunaon eta di hatena aya Golkar asal di hate ya Golkaran geus ilmu luhur hebat tinggal ngamukna doang sial cenah aing teh didarengekeun hitutan Golkar sia gitu bae lain di urang bae kula mah pangalaman Tasikmalaya asal geus asup ka Golkar baralik santri ngaji bubar Ciamis lila kula di Ciamis 3 tahun asal asup baik kiai ka Golkar ludes Sukabumi Bandung Garut asal geus asup ka Golkar we Masya Allah nu masih utuh teh ka Golkar Tangerang doang asup ka Golkar maka Golkar bae tapi pagon usatrian ngaji teh didarengekeun tinggal ngambekna doang jebian kurang Golkar nih gua mah keur dongeng kenyataan bae geus sing harade ieu kabehan ieu urang ieu kangen ketentreman batin jang ibadah lah teu boga inopah mah kajin geus urang meuli nu leuwih luhur bae geus aduh gemes jasa ingat sebab naon guru-guru ieu ajur ku Golkar pasantren 2 tingkat beak di Garut santri da urang tongkrong loba urang Bogor loba genep ratus santri datang harmoko ka ditu nyumbang jieun 2 tingkat ret tinggal 10 ge anu kutilan melulu Allah karim ulah lu menjaritakeun ti Pandeglang terus ka Serang atuh nyaraho pan urang ka kiai-kiai da ajur-ajuran geus dibejakeun ku ari teh sing hade racun ku ari Golkar bersemi kembali aya mah atuh sabaraha urusannya nangan urang mah urang kartin teh sih kusuh hulus ya cek kiai teh ing teh asup Golkar ngan mal beja ka kiai atuh sabaraha sia aduh Gusti Allah ieu ngaji ka mana can ngamimitian ieu ngaji jika Golkar ieu lah Masya Allah Golkar ya Gusti Allah kaji da ingat diaromongkeun ge kula mah geus siap diomongkeun ku kiai-kiai nu asup ka Golkar kajin ngan ieu mah nu encan ka Golkar ulah sakitu doang ieu urang babarengan ieu agama ieu asal geus asup ka Golkar mah teu daekeun magahan amil teu daekeun asal amil teu dipagakeun mah tuh geus ajur nya mah hayang ceramah bae dibere duit gede bae teh ki Golkar teh geus kana kitu kaji da mah diomongkeun ge marah moal paling neluh ya ieu bukan telu di mana tuh teh nu geus bae ieu nu encan mah ieu sing harade babarengan urang bareng lain naon katentreman beda nu encan asup Golkar mah tentrem kadeuleuh teu beringas teh kitu teu beringas kadeuleuh ya kula mah asal aya
Kiai maka samping ke sorban rada tungkul asli ya. Tapi lamun geus culak-culuk Golkar ya kajari gua tanya bener eta geus lain hiji lain eta geus kadeuleu jasa eta mah asal turun bae di mobil beda ngagebrugeun culak-culuk moal jauh ti Golkar sia bareng telusuri bener jasa eta kos kitu tah cek ke Golkar ke mah aing dek tungkul geus kanyaoan sia ku aing Golkar ngacak-ngacak deui bae masyaallah rapet tuh ku Golkar ai kudu dibejakeun kalau mau ngomong lamun geus teu rapet geus rapih kiai instansi kabeh geus deuk di Golkarkeun deui henteu sirik teh dengki mangga teh urusannya kudu kelompok politik ngan urang balikeun deui urang ieu kiai ustad santri lah ulah ka Golkar kabehan sedih ya ibu aing yang sedih ya geus ka Golkar mah geus leungit agama teh leungit sing mudah-mudahan we omongan kula jadi doanya ngeri kaharep nangis asal geus ka Golkar bae geus moal aya bae nu ngomong ke agama nu jelas sakitu bae pokona ngomong cauna au bae au kiai deuk ieu cenah naon ka puasa apa naon ka bae ku bangke kiai pan lain bisa ngitung lah hitung manghitung bangke ku bangke bae ente maksudnya ieu mah geus rencana-rencana ente lah mangke bae teh jelas tak kiai tah padahal bisa nya teh ngitung ente make Golkar tak kiai Golkar tah kos kitu teh mah ai kiai nu lain Golkar kiai puasa deuk kumaha geus ngitung kula mah atau geus ngadenge ti kiai anu hitunganna sakitu geus anu eta lain Golkar jelas tak kiai teu boga kepentingan berarti nu boga kepentingan di Golkar mah bae dengekeun geus teu jelas oke aku mah jadi bere duit waduh marah nu beda teh marah ji ibadah ka Allah sih kitu eta je kula kan nu deuk kumaha ge teu marah Allah siap tanggung jawab sia di akhirat nu disembahna jalain Golkar Allah hiji ayeuna Allah saya ilmuna atuh tinggal dipake bae gitu jadi jelas kiai di Jawa Timur di Jawa Tengah nu teu ka Golkar mah jelas asal ka Golkar artinya bisa nya tapi teu make eta edas jasa eta edas jasa aja yang mah diomongkeun ge sacablak da sungut sia ngomongkeun aing bae gos kieu sejak ti mimiti pesantren datang ke paeh dek nuturkeun ulama sebab yasfa'u yaumal qiyamah salasah al anbiya wal ulama wasyuhada wah di ditu wal Golkar ucapan kangjeng Nabi titik aing mah geus teu hayang ieu urusan akhirat ieu mah mun SPPT los Golkar teh menang atuh urang ge berurusan jeung urang Golkar mun urusan kos gitu tuh birokrasi di Kemekah jeung Kiai Golkar masalah tapi lamun geus berurusan tok akhirat tidak bisa ganggu dadah Golkar dan cenah kiai kitu amat ieu teh ya di Tangerang aya kiai pinter ngajina kuari hendeuk asup ka Golkar pinter jasa ngaji na falakna pinter ngaji istimewa nyaho bae mun ku bade bejakeun nyaho ngaranna kabehan ge bari geus kabujug masya ai gula jakal di jero hate duh masyaallah kabita ku dunya ya Allah teh kadeuleu eta nur ilahi Gusti Allah tak dibejakeun teh kos kitu
supaya jadi doa kadengikan kunyana subhanda jadi embung lain atuh ka Golkar ngan cedet teu boga duit jedeuing teu boga duit jual sawah tuh. Walau dawa lamun Ki Zaid pasini jeung Ki Holi datang ka naik darah sanggeusna kitu caritana terus mumusuhan barang keur meujeuhna lengah dibacok Ki Holid ku Ki Zaid bohewel ieu da dibaca dikampak Pajar Tunggul Ambon bareng aduh lebat bawa ke imah diurusan biasa aku keluarga menurut cek medis untung cek ini tidak kesini kalau kesini ini pernapasan jadi tidak kena urat pernapasannya untung dibelah dia dah obatan nyeri itu pohara di kampak teh atuh lain lalawara ayalah nu mere informasi alid aya nu kos kieu mah ku obat naon ge ieu hese bahkan angel nu kos kieu mah aya kunaon tuh cepet gasak ku obat beurit racun diracun jadi beak teh jamur-jamurna sebab eta lain sambarangan tah mah golok teh ciomas meureun tah mah racunan geus eta teh ku obat beurit coba ge beurit ge paeh racun ge paeh atuh ka aing ge paeh meureun atuh aing kasiaona beli teh mah ieu teh nyaho ngan beurit bae paeh berarti racun nu aya di dinya ge paeh ji bener oge nya ya otomatis diracun ku racun beurit tadi saya Walid lawan biasa bener paeh Masya Allah jadi eta mah obat racun beurit ya muanjur jasa lain sakadar jamurna jeung nyana-nyanana itu Ki Walid daya kari tak kumaha eta walau dawa jurhau bisumin lamun bae Ki Holid nambaan ngobatan bohewelna raheutna tatuna make racun beurit moza pipi nu sok maehkeun ngaleungitkeun kana nyawa tah nu jadi masalah Zaid anu nganiaya nu ngabacok tah kuari teh ya kuarieu pan paeh eta teh Ki Holid apa kena sanksi kisos apa henteu teh Zaid da ieu nu ngabacok anu nguapak eta kena sanksi henteu mun kena sanksi berarti kudu kisos teh Zaid lamun teu kena lantaran ieu mah di luar gerak Zaid kapan aing ngobatan make racunna teh nu mantak diatur di dieu lamun baik Ki Holid nambaan bohewelna borokna make racun beurit anu sok ngamaehkeun pala kisoso ala jarihi Zaid mata lu ngabohewelan teu kudu dikisos sebabnya nama begitu dak periksa eueuh masalah sapoe dua poe malah cek medis untung tidak kena urat pernapasan jauh kan berarti nah kuari mah diobatan make racun asalna teu bohewel ge diracun mah memang modar ieu kuari make racun dimaksud ngaracun jaramna ngaracun kitu kuman-kuman nu aya dina borok urut kampakna nah eta teh kabablasan paeh Ki Holidna Zaid teu kudu dikisos tuh gitu jadi masalah teh kos kitu teh kumaha lamun ku dokter ye aya hiji jelema gering cek dokter ya teh kudu dioperasi menurut aturan dokter kudu dioperasi tak eta teh dioperasi atawa dibersihan ku dokter teh sesuai jeung dokter haju diobatan make obat racun paeh eta engke dokter di akhirat bakal disidang ku Gusti Allah disidang teh sesuai jeung ilmuna hartina
daya tahan tubuh jeung obat racun nu diberikan ka eta awak ka eta kondisi sesuai apa henteu. Lamun memang sebenarnya daya tahan tubuh jeung racun teh ya ieu teh teu kuateun bakalna kajen kumaha ge kena sanksi bae ta dokter teh. Mantak daya tahan tubuh teh diperhitungkeun ku dokter mah. Oh ini mah jangan dioperasi. Kenapa? Sebab ada penyakit anunya nanti kalau dioperasi nggak tahan. Aya deui umur 80 tahun datang kadinya lantaran aya usus buntu atau ginjal menurut medis harus dioperasi tapi dokter nu jetu mah hebat nggak usah dioperasi. Kenapa? Dioperasi nggak lama lagi 80. Aya awewe hamil kemudian datang ke dokter. Lamun ieu wajar-wajar ngalahirna cuma 1 sampai 2 juta tapi lamun desesar 7 sampai 8 bahkan 12 juta nu dideuleu juta na bae sesar paeh siksa di akhirat. Dokter anu nyesar eta wajib dipaehan deui sebab motif daripada sesaranana geus menyalahi aturan agama. Jabeunang sote disesar lamun geus darurat. Ieu mah menurut medis memang teu bisa jalan palawangan biasa. Hiji ieu nu ngahareup kana palawanganana lain huluna cangkeng. Teh semalang teh ngaranna cangkeng mah tuh. Tuh, lamun hulu atawa suku mah suku bisa ge sabarna mah disebut turujun. Masalah alamat aja biasa ngan mengkhawatirkan menurut medis sangat mengkhawatirkan serius eta teh disesar masalah tapi lamun sehat-sehat disesar paeh nu disasarna bunuh deui menurut agama sebab menyalahi aturan agama di duniana nyana henteu dibunuh di akhirat bakal didedet-dedetkeun di neraka jahanam. Ya menang emang kumaha ulah-ulah nyesar eta kapan ngarusak kesehatan disesar eta nu sehat dirusak teu meunang aya daging leuwih di dieu daging leuwih tah di dieu aya daging leuwih sagede kieu utal atel ku urang teh adek dipikeun haram naon sebab nu mantap haram teu ngaganggu kana bacaan salat. Eta cerita mah kurang hebat. Ji atuh soal hebat jeung hebat mah ti Allah aya rahasiaan buat teuing. Mun teh mah eta salaki lalaki pamajikanna ngomong eta bayar sepeun. Ih sadu ya aya rahasiaan atuh. Masyaallah. Tak eta teu beunang tah kos kitu teh kecuali kieu. Ye swing di dieu. Sanggeusna swing di dieu teh ieu teh diperhitungkeun ka kiai ka ahli qiraat ieu kajen kumaha ge kaganggu maca Fatihahna sedengkeun Fatihah mah kapan wajib ain jang salila hirup baca di jero salat ka ieu teh moal pase neuk bae mangga henteu bae mangga ngan untuk supaya rapih salatna operasi tambahan daging masalah tah atawa aya jelema huntuna kahareup sajeungkal ji atuh geus kitu bae ti dituna jadi kahareup sajeungkal eta ge unggal duleureun pajal kipa kunyana pajar cangklong padahal huntu eta teh ta eta teh ya lamun diantepkeun bae diantepkeun caling eta teh teu pase maca Fatihahna robah masalah untuk pembaikan maca Fatihah teh kos kitu teh. Nah, sanajan pamajikan resepeun atawa pamajikan nu kitu salakina resepeun emang saya resep kurang kula mah resep ngomotan eta na wae tah tetep bajang perbaikan Fatihah tah arahna teh ka Fatihah ayeuna aya jelema ieu matana kurang normal ta eta teh ti ajal ngecek dokter bisa bae ieu mata bebeulahanna digedekeun diperhitungkeun jang naon heula ieu mata jang naon heula ieu mata jang neuleuh Al-Qur'anul Karim operasi ieu mah lain jang neuleuh Al-Qur'an jang neuleuh gemes wah jang neuleuh gim-giman mung sekos kara itu mendingan buta bae sia daripada deulan kos kitu jadi diperhitungkeun jang agama apa lain masyaallah nah ieu keur carita
ngobatan make racun kabablasan lain etak nabae lupae horeng jelema nu pae nu ngabohewelan teu kudu kena kisos. Kumaha lamun racunna ieu teu mematikan wa ilam yaktul mun racunna teu biasa maekeun sakadar racun tumbila. Racun bangsat beda racun teh ya aya racun kadarna model ka racun berit keras tamat aya racun tumbila racun tumbila mah aduk-aduk ge ku baheula mah ku ibu urang teh diaduk ge deuk na eta mah deuk eta teh bale deuk diracunan cenah meuli di pasar kemis diletak heula mun geus karasa pahit kakarak mun can pahit tambah deui racunna berarti tidak mematikan tah mah ngan sakadar paege tumbila doang ka jelema mah henteu bahkan osok diuyup ku jelema sebab terbuatna sarua tina bahan tina minyak tanah teteh ngan diolah jadi racun tumbila baheula mah aya diplastikan para rutih teh sakitu tah baheula mah jaloba tumbila sebetulnya ka tumbila sih bangsat tumbila teh baheula pan amben bale santri ge bring meuli kemana pasar kemis meuli naon racun tumbila geus beres ku nya deui kitu-kitu bluk geus asal geus dipoekeun paraeh ta tumbila teh tah di dinya tah di plastik baheula mah sakitu dipalupu teh asal geus kitu-kitu bae sesan asal diuyup ku santri lumayan cenah ieu tumbila maksudna sia naon eta nginum racun tumbila apa sia asa jadi tumbila apa lain tumbila nu dibeuteung geus abe kalaluar bener cacing teh kalaluar jadi teman teu masalah tamata racun lain racun berit tapi racun tumbila nah dipakai obat borok pae ye padahal mah racun tidak mematikan eta mah pasibhu amdin kasubkeun kana sirih amdin tetep nu awal ge bayar diat nu kadua bayar diat setengaheun nu awal wa in qatala goliban lamun ngamaekeun eta racun galibna wali mahalahu jeung nyaho manehanna kana tingkah dirina geus payah hartina di mana diracun mah boa-boa ka eta mah kasupkeun kada begitu diracun pae nu diracun mah borokna tapi ternyata ka dirina fasariku jarihi nafsihi kasupkeun kana sariku jarihi nafsihi sarua jeung nu ngabarengan kana nu ngabohewelan diri nu ngabacok diri wakila syariku mukhtiin kasupkeun kana syariku mukhtiin dipanjang-panjang ge ieu mah emang lah kos kitu ye walau darabuhu wallahu a'lam.